Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kaunikan Tiap Insan. Dumasar kitab Kajadian pasal 25 ayat 18 dugi ka 28. Sarengna sujanten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 28 anu unggalna kieu. Ishak resep ka Esau da sedep daging bebenangan Esau moro. Sabalikna Rabeka resep ka Yakub. Para mitra, kantos teu ngabanding-bandingkeun saurang sareng nu sanesna. Nganggap jalmi nu saurang langkung pikaresepeun margi ngaraos gaduh karesep nu sami, selera atanapi ide ngeunaan seueur hal nu sami. Sabalikna nganggap nu sanesna teu pikaresepeun. Dina wates tertentu tiasa dicarioskeun yen wajar wae upami urang ngaraos langkung cocog kanu saurang tinimbang batur margi alesan sami karesepna selera ide-ide. Margi saha atuh di antara jalmi nu estu sami sarimbang pisan. Da satiap jalmi ngamilik kaunikan dirina. Para mitra, kitab Kajadian pasal 25 ayat 18 dugi ka 28 nyarioskeun yen Esau sareng Yakub sanaos kembar tapi aranjeunna gaduh perbentenan fisik atanapi dedegan sareng karesep. Esau resep moro anjeunna janten paninggaran nu ahli tur purah ngencar ti bumi. Sedengkeun Yakub adatna cicingan, karesepna calik di bumi. Ishak ramana langkung resep ka Esau, sabalikna Rabeka ibuna mah langkung resep ka Yakub. Salaku sepuh Ishak sareng Rabeka sadar kana perbentenan kadua putrana. Nu saurang resep moro, nu saurang deui resep calik di bumi. Nanging kumaha reaksi sawatara masyarakat nu kawangun ku cara pikir yen pameget mah kedah nembongkeun karesep nu maskulin, nu sifatna kalalakian. Karesep masak sapertos nu dipimili ku Yakub dianggapna langkung cocog kanggo istri. Rupina Ishak sareng Rabeka oge kawangun ku cara pikir sapertos kitu. Para mitra, satiap jalmi mibanda kaunikanana sewang-sewangan. Satiap kaunikan nu dipimilik sakedahna teu dijantenkeun kasta nu misahkeun, nanging kedah janten anugerah. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang patepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.